Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyihil mab'uthi bir rahmati wal istiqamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'il musyaffi'i fil ursatil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bisalamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslama alqi syi'aral kufri wal khitan. Alhamdulillah wengi ieu urang sadayana tiasa hadir kumpul ngariung patepung lawung sareng anu make cindung, patepang wajah sareng anu make kopiah, paamprok jonghok sareng anu denok dina ieu tempat nadunan kana pangulemna Sohibul Bait patali sareng walimatul khitan. Anu janten etang-etang ngiring bingah ka Sohibul Bait sakulawargi kaleresan sim abdi nuju aya di Rorompok margi di pasantren nuju libur. Sakantenan ngadoakeun ka murang kalih anu nembe disepitan, mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh, sing parek rizkina, sing jauh balaina, sing panjang yuswana, amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ngeunaan khitanan ieu mangrupikeun salah sawe syariat atanapi aturan Allah Subhanahu wa taala. Parentah ti Allah oge sunnah Rasulullah anu pinuh ku mangrupi-rupi hikmah. Namun sateu acana permohonan opat ronde anu bade dijelaskeun dina pangaosan ayeuna sekaligus ieu anu opat ngajadi tema atanapi judul dina ieu pangaosan wengi ayeuna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antawis hikmah di khitan nomor kahijina nyaeta pendidikan. Ngadidik rela berkorban demi ridho Allah. Darah mangrupikeun komponen tubuh anu sangat vital, sangat dibutuhkeun. Upami aya jalmi kakirangan darah teras meser kanggo ditransferkeun kana badana, maka hargana tangtos mahal kacida. Moal kenging ku harga 10 atau 20 ribu. Tapi demi ngingingkeun ridho Allah teh anu mahal teh dialirkeun lewat pesona Pak Bengkong. Leres teu Bu? Lamun dipokeun mah sami sareng kieu ceuk bapana teh. Keun wejang darah anu ngajarajai tina diri ujang, kanyeri kaperih anu dirasakeun ku diri ujang, da ieu mah demi karidoan Allah. Ngalaksanakeun parentah Allah, nuturkeun sunnah Rasulullah. Lain henteu karunya, lain henteu nyaah bapa ka ujang teh. Ngan lamun teu dilaksanakeun, bapa jeung ujang bakal meunang bebendu Allah. Jeung teu sampurna jadi umat Rasulullah. Ngan hanjakal kararataan jalmi mah di mana geus cager tina disundatanana pengorbananna ge eureun. Sunnah Rasulullah nage teu diteraskeun. Padahal urang tos dididik perkara anu berharga nyaeta darah. Sakedah mah tong boro sakadar tanaga atawa tong boro sakadar harta benda demi ridho Allah. Ayeuna Islam, izzul Islam wal muslimin, pandarah oge anu kacida pentingna. Ari demi karidhoan Allah mah teu nyaah dikorbankeun oge. Tapi da urang mah teu kitu. Asal geus nyunatan budak, asal geus nyepitan anak, asal geus sampurna ngaislamkeun teh. Luar eta mah henteu dipikirkeun.
pendidikanana henteu diperhatikeun, akhlakna henteu dididik, lingkunganana teu dipikirkeun, akibatna teh Islamna ngan sabet saukur buntung pucusna wungkul. Ari akhlakna jauh tina Islam, lingkunganana jauh tina Islam, oge pergaulanana henteu 100% tina Islam. Ieu anu jadi hanjakalna teh. Tapi sanes di dieu eta mah Bu, ngan sigana di dieu mah alabatan, malahan anu jadi kokojona. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hikmah anu kadua, khitanan teh dohirna mah syariat nganyanyeri anu jadi anak. Anak sacager-cager kalah dikeureut, atuh jadi gering. Budak saanteng-anteng ulin, saanteng-anteng main bola, main getrik, kalah dicengcerikan. Jadi jelas dohirna mah dinyanyeri, tapi hakikatna mah nyaah. Nyaah nu teu kapalang nyaah anu teu lumayan. Belaan ngondang dulur-dulur, tatangga, malahan ngondang kiai ajengan hayang pangduakeun kanu jadi budakna. Sakitu nyaah teh aya dua rupa. Hiji aya nyaah ngogo, dua aya nyaah ngadidik. Lamun nyaah ngogo mah asal budak repeh, asal budak anteng, teu mikirkeun bahayana, teu mikirkeun madaratna, seperti budak ulin lang-layangan ti isuk tepi ka sore, teu sakola teu mandi, teu ngaji teu salat, malah poho kana dahar-dahar acan. Ceuk indungna teh anu nyaah ka anakna, keun bae budak teh moal dicarek, da dicarek mah kalah ceurik, teu tega karunya ngadenge ceurikna teh, loba bayangkeunana, kulantaran karunya antepkeun, anteng saminggu, 3 poe pilang bara, pasti aya akibatna. Panaon kekereuceuman, awak jadi kuceledug siga beuleum sampeu, otak jadi bodo kapan teh sakola. Nu kitu nu dingaran nyaah teh, nyaah ngan nyaah ngogo. Kumaha cenah ari nyaahna nyaah ngadidik? Di mana aya budak ulin wae ti isuk nepi ka poho dahar buru geroan, bisi jadi panyakit. Poho kana salat buru geroan ku bapana, jang hayu urang ka masjid. Ngan kade ulah ala kadar ngajak wungkul contoan jeung bapana ka masjid. Kapan budak ayeuna mah kudu dicontohan heula. Sehingga lamun teu dicontohan teh budak teh sok ngajawab, bapa oge henteu. Budak poho ka pangajian, titah parentah sina ngaji, beh dituna sina masantren, titipkeun ka ajengan supaya bener akidahna, bener akhlakna, bener ibadahna. Beh dituna di mana kolot tos mulih ka jati mulang ka asal teh kapan ngadoakeun kanu jadi kolotna. Kacida bagjana lamun kolot ngabogaan budak anu soleh, anu senantiasa ngadoakeun kanu jadi kolotna. Tah anu kieu ngaranan nyaah ngadidik teh. Alkadar budak ceurik mah keun wae sakeudeungeun ieu. Malahan da can aya caritana budak maot ku sabab ceurik pedah dititah ngaji. Leres teu Bu? Hadirin rahimakumullah, hikmah anu katilu tina dikhitan teh nyaeta ngabersihkeun kokotor anu ngakibatkeun kana nempelna panyakit. Sakumaha penemuan-penemuan anu kapendak ku para peneliti bahwa ku ayana khitanan teh bisa terhindar tina panyakit kelamin. Kumargi sakitu ayeuna mah anu dikhitan teh lain umat Islam wae, malahan luar Islam oge, non Islam oge dikhitan. Si Ahong, si Liang Tai, si Tekoseng, si Liang Jin, sok dikhitan. Lantaran ngajaga supaya terhindar tina sagala jenis penyakit, terutamana penyakit kanker. Leheung penyakit kanker anu biasa di santri nyaeta kantong kering, eta mah bisa jager di mana di antaran deui ku kolotna. Bisa jager di mana aya kiriman ti kolotna. Alhasil ti antawis hikmah tina eta khitanan teh nyaeta micin jeung ngabersihkeun tina kokotor. Katos Bu. Hikmah anu kaopat nyaeta ngalaksanakeun kana sunnah Rasulullah anu mangrupikeun sunnah para rasul sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktosna Nabi Ibrahim alaihissalam.
Malahan Nabi Ibrahim mah disundatna teh waktos anjeunna yuswa 40 tahun. Anu nyaritakeun 80 tahun. Kabayang teu? Kunaon cenah dikeureutna ku kampak. Ku margi sakitu leuheung keneh ayeuna dikeureutna atawa disundatna teh kudu disundatna teh ku peso atau ku gunting. Malahan ayeuna mah aya di laser teh. Bari kaayaan murangkalih keneh cenah supaya naon? Pedah naon budak disunatan sabab nuturkeun kana sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sakumaha dina Al-Qur'an wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifaw wa ma kana minal musyrikin. Kurang leuwih pihartoseunana kudu nurut anjeun Muhammad kana agama atau syariat Nabi Ibrahim. Jeung ari Nabi Ibrahim alaihissalam teh lain golongan jalma musyrik. Nya kitu deui ieu khitanan teh ngalaksanakeun parentah Rasul. Saur Rasulullah ngadawuh ka hiji pameget anu nembe asup Islam, alqi syi'aral kufri wal khitan. Kudu mikeun anjeun kana ciri kakupuran tegasna kudu dikhitan. Para wargi hadirin sadayana sakitu we mudah-mudahan aya manfaatna. Anu leresna eta hakikat ti Allah, anu lepatna eta mah estuning kabodohan simkuring. Ditutup ku doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.